Tibelat carita pondok kenging Ahmad Bakri. Jam 3 Janari Basri ngetrokan panto imahna. Baliknya bak di Jakarta. Brai panto dibuka ku bojona bari lulungu. Ning wengi-wengi maksakeun uih. Rek rapat isuk. Rapat naon? Koperasi di Pamarican. Sok melang ari nyaba wengi teh. Nah loba batur ieu. Hih, dati kusruk matara kahalangan ku loba batur. Kumaha mun supir nunutan? Ongkopan seueur bejana cenah otobus digarong di jalan. Cik bojona bari nampanan babawaan. Keur wae atuh da aya masalah mat ieu. Tembalna bari ngoloyong ka enggon rek disalin. Los bojona ka tukang, jol deui nanggeuy gelas cin teh, meunang nyicikeun tina termos, sok dina meja tengah. Bade tuang, bade dihaneutkeun. Moal, cik sorati enggon. Kakara entas di Cigangsa. Cai we halabhab. Pan ieu. Jol nu tos disalin teh ka tengah imah. Leguk nginum bari teu diuk-diuk acan. Cai sagelas teh maningan saleguk, kawas nu kacida halabhabna teh. Sareah tunuh. Cenah bari ngoloyong deui ka enggon, dituturkeun ku bojona. Goledag we. Bojona geus mangjimbutankeun mah, goledag deui gigireunana. Sadanu ngetrokan panto hareup. Bojona curing hak cengkat. Sora nu ngetrok mindo. Eta sadanu ngetrokan panto. Cenah ngaharewos. Sahanya. Cek salakina bari ngagilir, masang ceuli ngadedengekeun. Sok rareuwas ari anu kaketrok lain mangsa teh. Cek bojona ngaharewos. Cik tempo atuh saha? Bisa perlu? Alim, sieun rea bejana. Borangan pisan. Ku bapa we atuh. Sakieu cara rape teh. Lah, ayo atuh anteur. Cenah balik kaleket turun tina ranjang. Bojona nuturkeun bari seuri leutik, nganteur luludeungan. Cenah nu kaketrok teh aya deui. Saha? Cek Basri bari nempo tina kaca. Abdi. Abdi saha? Ojak. Ojak. Aya naon? Brai panto dibuka. Aya naon penting-penting? Tabu sabaraha sumping? Nu ditanya teh Malik nanya. Kakarajol pisan, aya naon? Rareuwas. Itu pahasan teu damang, rada wales. Ya Allah. Naku naon? Panyawat nu sasari dina patuangan. Nanging ayeuna mah siga nu repot pisan, dugi ka sosongkolan. Ya Allah. Kamari ieu ditinggalkeun teh teu naon, sempal guyon sagala di kantor teh. Tu da panyakit matara bebeja, cik bojona. Ti iraha karaosna teh. Tadi pada Isa. Tabu opat teh pasosonten neme sumping ti Panawangan, jag-jag teu sabios-bios. Geus neang dokter. Parantos tadi tabu salapan. Kumaha cenah? Usus buntu kitu. Kedah ka Bandung sorna mah. Bapak ayeuna diantos ku Pak Kepala. Pak Kepala aya di ditu. Ngamitan sareng ibu. Tabu 10 sarumpingna teh. Ku abdi di wartosan. Aya saha deui? Seueuran. Enggal diantos. Abdi bade ti payun. Heug atuh rek disalin heula. Cek Basri bari asup ka enggon. Marek milu. Ari di dieu saha? Enjing we atuh mama. Koncikeun panto. Cenah bari ngoloyong keluar, gura-giru muru imah nu gering tea. Sajeroning lempang teh hatena kasida sedihna. Ras kasobat sieun kumaha onam. Bubuhan geus teu asa jeung jiga. Lir kadulur pet ku hinis. Sakulah sakolih sahakan sainum teh lain bohong. Usum susah silih combo silih tulungan. Lamun parang aya bagja tara bunga sosoranganan. Ayeuna itu gering ripuh nepi ka geus diriung-riung. Manehna ge asa ngadadak milu gering. Hariwang, honcewang, hate pinuh ku boa.
Nyampak teh nyawae geus pinuh tepas pinuh tengah imah. Tah geuning, cek bapak kepala. Tuh di enggon bicang camoai ti sore kene. Sup ka enggon sampoyong muru nu gering. Bapak, iya Kang Abah sumping. Cek bojona Hasan, sorana semu dareuda. Engkang, aduh, abdi ya. Cek nu gering bari muntang ti papareket kana leungeun Basri. Nu kakara datang teh can bisa ngomong nanaon. Kapiheulaan ku nyedak kana panon, samet ngusapan sirahna. Hoyong, hoyong ka dokter, ka Bandung. Cek nu gering pegat-pegat. Muhun mangga, muhun. Nu juga bantuin mobilna. Cek Basri. Boh sora, boh laguna, ngomong lir bapak nyombo anakna nu meunang nyeri. Engkang, abdi titip barudak. Aduh Gusti, aduh Gusti. Cek nu gering, kurinjal tuluy sosongkolan. Sakur nu ngariung samar pola. Basri saukur bisa ngarangkul. Cipanona mimiti teu kaampeu. Bilih abdi awan milik. Ya Allah, tobat Gusti. Abdi gaduh hutang kasih Aloy pangnawurkeun. Tos ayi atos. Tong aya nu di manahan. Keun sagala rupi tanggalan engkang. Sing jongjon wae lalanong. Ku engkang dijajapkeun ka Bandung. Teu geuning. Mobilna sada dongkap. Lol bapak kepala nempoti lawang. Ya Bas, mobil tos dongkap tuh. Kiateun dipayang moal. Pangku we atuh kuduaan. Regeyang kutiluan. Nu lebah tak-takna, nu lebah cangkengna, nu nanggeuy lebah tuurna dibawa kana mobil. Nadawi dewe atuh abdi pada jajab ke Bandung. Cek Basri ka bapak kepala. Ulah ayi mah, ulah. Pan kedah ka pamarican. Moal sae ku nu sanes mah. Ka Bandung mah bapak tos metakeun nu sanes. Si Ojak, Amir, Sueb, sareng geureuhana we. Teu bisa kumaha geus kitu cek bapak kepala mah. Samat mentegag handeueul. Padahal cek rarasaanana manehna nu pangkudu-kuduna jajab teh. Da manehna nu pangnyobatna, pangraketna. Teuing-teuingeun kena-kena kapala, kena-kena kawasa. Teu ngaraskeun kanu ti belat ka mamelangan. Nu gering geus merenah, nu rek jarajab geus dariuk satempatna. Gerung suara mobil. Bismillah, cek bapak kepala. Bral, sing salamat. Hati-hati aceng, ulah ngebut. Wilujeng. Geura enggal damang. Cek nu ngagimbung bari garugupay. Geura damang ayi. Cek Basri. Sorana ngageter abah hingku sedih. Ojak, mi HP euy. Geleser mobil maju. Wilujeng. Raong deui. Aduh Gusti. Basri ngoceak, galeong kulapes. Gancang disangap ku nu nangtung gigireunana, lengerek we. Ya Allah. Kunaon eta kunaon? Aduh ieu, bantuan berat. Cek nu katempuhan nyanggap. Bapak kapala tangginas ngarontok. Bawa ka jero, bawa ka jero. Cenah. Regeyang digarotong, digolerkeun dina ranjang urut tadi nu gering. Pada mencet, pada ngusap, pada nyamahan. Ceceuhan, cek Abah Dira. Nyoko cai jang. Kojengkang saurang dagempeur tea jeung rusuh. Mangih lumur eusian di tengah imah. Eta wae dicokot disodorkeun kanu tadi nita. Sok teu lumrah adun mah. Moal nya nyeceuhan nu gering kucing teh. Cek Abah Dira kerung. Kuci kopi we atuh sakalian jang adun. Cek nu beh tukang. Ku susu geura ame tereh cager. Cek nu sejen. Susu naon? Cek baturna bari nyikikik seuri. Susu naon we atuh ngeunah-ngeunahna. Nanaonan eta teh? Cek saurang bari neuteup kereng. Tapi teu burung ka ciri manehna ge nahan piseurieun. Naku naon atuh Pak Abas teh? Awahing ku ti belat ka ditu meureun.
Kanu teu damang. Majeuna da sakitu dalitna. Geus kawas jeung sadarek pat ku hinis tuh da. Cek nu sejen. Salah bapak. Rumasa. Cek bapak kepala. Hoyongan jajab meureun hoyongan ngiring nguruskeun. Wuri-wuri diwagal. Aya kepentingan kantor tuh da. Lares. Cek Abah Dira. Awahing ku ti belat we sareng handeueul manawi. Nya kitu panginten. Ye. Ya Bas. Sing emut ye. Tong jadi mana? Doakeun anggur. Nu teu damang sing enggal wilujeng deui. Mana ceuceuh teh? Cek Abah Dira teu sabar. Piraku kucing teh nyokot citiis. Song saurang nyodorkeun rantang. Geuwat nu gering teh diceuceuhan. Brai beunta. Jol bojona menang nyusulan. Kocak we awahing kureuwas. Nyeung salaki pada ngarubung-rubung. Sabar ayi. Sabar. Ulah gareuwah teuing. Hawatos ka tuang raka. Cek bapak kepala. Kunaon atuh bapak teh? Cek bojona bari deku. Bastiri teu nembal sambat ngahargung. Cika dieu. Cek saurang ngaharewos bari matot baturna kabeh tukang. Sugan aya bejana. Kang Basri boga penyakit jantung teu? Can kadenge. Cek baturna. Tapi bisa jadi. Dan nu kitu mah sok teu kaup manggih kareuwas. Bisi nya kudu buru-buru neang dokter kitu ka bapak kepala. Jig we atuh bejakeun. Bapak. Kunaon atuh bapak teh? Cek bojona bari ceurik. Aduh Gusti. Ulah nyabak eta. Nyeri. Naon anu nyeri teh? Tuur. Baru nyeri tuur. Cek bapak kepala. Muhun. Sakur nu ngarubung silih reret. Silih teuteub jeung pada baturna. Kakara manggih akang mah. Cek saurang. Naon teh? Eta aya kasedihnya da kana tuur. Kunaon tuur teh ya Bas? Kabaledog batu. Waktos mobil ngawitan maju, aya batu meceleng nanggal pisan kana tuur. Sugan teh aya wae. Beas cikur Abah. Aya penyakit anyar euy. Penyakit naon? Tu celeng, batu meceleng. Tembalna bari nyikikik, leos balik. Nu sejen nungtutan baralik, bari nahan piseurieun.